Manawi eka priogian naon bos? Iya urang di dia. Kumaha bos? Iya ayeuna mah. Maneh teh anyar nya ngikut ka urang. Siap bos? Ya imah kosong. Pakayana loba. Naon wae bos? Aya hayam pelung, hayam negeri, jeung hayam kampung. Oh siap bos. Ngan ulah salah. Urang mah hayang maneh nyokot hayam negeri. Oh siap bos, siap bos. Sok, ulah loba lila langsung cokot. Hiji we heula. Aman bos? Aman. Siap bos. Sok mangga. Ayeuna. Isuk. Siap bos. Goblok sih. Anjir, bener tuh salah euy loba hayamna. Tapi bingung urang euy rek nanya ka saha hayam kampung jeung hayam negeri nu mana nya. Aing bingung. Duh, euy. Cai cenah benerkeun euy, ngupi nu ieu mah euy. Wah, tuh. Reun. Kalabur mun lauk euy. Duh, aing jadi bingung kieu si bos teh ngebejaan di belah mana hayamna. Aing rek ka saha ieu nanyakeun. Aduh. Aing maneh saha? Ih, ari maneh saha? Urang mau bogana. Maneh saha? Urang maling. Naon ka dieu? Abi teh bere tumaros. Pami hayam kampung sareng hayam negeri teh anu mana nya? Abi kapiwaranan ku si Obos. Yo orang maling hayam negeri. Maling. Oh, hayam negeri. Tuh pada gitu, hayu ang dijajab. Oh, nuhun, hayu. Jangan tipayun. Siap, hatur nuhun. Mani lila si kehed teh maling hayam negeri unggul ge. Wah, katewak kitu nya mani lila. Wah, ulah ditungguan, ah. Wah, ayo masuk ngobrol jeung bos maneh. Wah, kabar baik ini mah. Halo, Bos. Halo Ji, kumaha? Beunang? Beunang, Bos. Hayamna? Jeung urangna, Bos. Terus kabur atuh. Kalian, Bos. Wah, hayamna nya. Urang, Bos. Aduh, anjing cilaka. Bae sing sabar we nya, sing sabar. Da paling namun ditewak we di penjara 2 tahun. Siap, Bos. Ah, sip. Urang balik kelah ah. Siapa boga dulu mantek kill. Iya tuh bos, dalain kayang urang bos. Iya mah bahaya. Nah, nelpon deui. Halo? Kat bos. Wangian si kehet. Oh, lemok sani katewak.